jelema mah ngaraku sarolat deh. Ari pagawean sarulit. Aya nu salat mah anu sok ningalkeun sifat keji jeung mungkar. Anu sempet jelema nu sok ningalkeun sifat keji jeung mungkar jelema nu salat. Dina salat tanghani paksa wa mungkar. Salat teh ningalkeun sifat keji jeung mungkar, sifat khianat, sifat angkuh, sombong, adigu, ngasa aing. Gitu. Anu salat mah sok baek nulungan terus sesama hirupna. Kumaha wae teu pilih-pilih. Anu ieu mah salat. Ayeuna salat teh pagawean mararuksak jelema salat teu masalah. Ibaratna jelema salat mah hirupna jujur, bener, akuh.